Atuh saya nu silakan. Tuh. Aduh, aing. Naon deh, naon? Tuh aya nu silakan tuh goreng. Aduh, aing. Astagfirullahaladzim. Lain astagfirullahaladzim tuh, bawa duit, duiteuan dia teh tuh. Hei, kumaha ieu? Made mah katulungan deh, mah bener mah deh. Si cokot kantong deh, angkat dulu deh. Iya, nu duit teh. Bawa, jeung motorna, bawa. Bener kamu cuma bisa katulungan deui. Dah. Bawa. Batu eueuh saksi. Ya. Aya tempat tuh itu tuh. Sok dipakai teh pararugo pakai mesum aja dinya teh. Kurang tempat yuk. Ayo. Halo sayang. Oke, Sayang. tapi suara kitu euy. Aya siang saya. Geus aya. Ieu teh ungap poe di dieu teh kieu. Dipakai teh pararugo we mah tempat teh. Nuhun sayang. Aing serius. Nuhun. Yo tuh. Serojeng motoran lemur urang teh. Aduh nah. Ingat tuh gitu. Ingat tuh enak atuh terus sekian. Enggak. Oh, siap. Sudah lama kita tidak bertemu. Sugan teh. Sudah lama kita tidak berjuang, Pak. Talangan. Kaki pukul belo. Belo anyar. Apa sih? Aduh, aing tulungan aing kumaha bingung ieu loba masalah, loba nu nagih. Nu nagih di mana-mana sedangkeun kudu katutup poe ayeuna hutang urang raweuy. Aduh, aing sendiri kudu kumaha ti mana neangan duit urang. Lah, nu kitu-kitu wae deh, pokona mah gampang nu kitu mah. Aya si kadut tah boga solusi mah. Si kadut mana naon perkara ge bisa eta mah mecahkeunana si eta mah. Bener. Jeung nu ribu eta kunaon tuh euy? Ya, Dut si Dede ya, hayang aya solusina ya. Sok we ngomong jeung maneh lah. Kunaon? Ar kieu urang teh anu nagih ti mana-mana. Kudu lunas poe ieu. Yalah kana sekitar 10 jutaan, 15 jutaan lah, kurang leuwih kitu tah. Hayang beres nya pokona mah hutang piutang teh. Harnya kudu katutup poe ayeuna anu hutang 10 juta teh kitu. Ngan pedah ceuk wampir. Kira-kira tuh Mang Dadang cenah solusina gitu. Jangan tanya saya, apalagi Dadang gitu loh. Solusi ada di saya. Nah, solusina. Tinggal dengan gantung lu tanggal naon? Jung. Bubar masalah. Tuh nya Dek, solusi kadut ka aya wae. Aduh, ieu jadi babaturan ya kol teu bisa meresolusi kalah katitah pae. Apa sih? Aduh.